Siap, Bos. Nah, sia teh gawe dengan molornya kumaha geus ditarikan eta? Tos, Bos. Lamun maneh kieu we gawe geus aing nek nangan lain. Ya. Udud, semok. Kudu ngarti Siap, Bos. atuh. Siap, Bos. Ari kieu teh aing teh udud. Siap, Bos. Kalah kikituan. Kok blog bisa ngerbek anak buah teh sarwana jeung sia. Siap, Bos. Pokokna mah teang nyaho. Poe ayeuna, detik ayeuna kudu geus beres kabeh ditarikan iuranna. Siap. Bergerak ayeuna. Jeung maneh baturan saya si korupsi. Gerak. Siap, Bos. Siap. Balik bisa ngerbek anak buah teh. Kabelah mana dia nuncan kayak papai? Di situ. Dagingna kantun hiji deui Pak, barade ya daging tok dagingna. Weh, Iuran. Iuran naon ieu teh Kang? Abdi calan ti subuh oge tak can pajeng-pajeng. Calan hiji oge. tong sok loba alasan. Hiji deui mana ieu dagangan geus beak? Itu ya. Buktina. Nah dagang naon sia isuk teu payu ngadagang hiji oge? Ari akang teu ningal. Boro-boro laku tah Kang hiji deui barangna ge da mangkur hiji-hijina hese payu. Aisyah dagang ucing. Ya, Sia mah Kebalik nyalahan dagang aturan ucing. sia mah. kulubna Kang kantun nyaho dagang. Yo, Bener. bener. Bejakan ke bos. Iya, Bos.